Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Langkung tipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci, nu parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat anu kacida pisan agungna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Shalawat silarang salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rawuh para tabi'in tabi'in al-mukarramun, para alimil ulama, para asatid, para tokoh masyarakat, ya khusus kasababaraha yai ustad nu katingali kusingkuring di dieu di pojok mudah-mudahan ustad kiai santri diparanjangkeun umurna, jawara bajingan mudah-mudahan diparendekeun umurna. Tenas ya. Ulah tetap panjang deh, bajingan los lah. Aparatur pemerintahanana, sipilna, militerna, alhamdulillah hadir di tengah-tengah urang presiden negara kelurahan ieu, Presiden Maman. Ya presidennya di desa mah presiden kita. Presiden Maman naon? Maman Effendi. Maman. Oh, Aman Effendi eta presiden negara ieu eta. Presiden eta. Presiden Bojong. Benar? Budi Mulya. Nyaho mulyanya henteu. Berikut pamong-pamongna insyaallah hadir. Sami ukusin keur dimulyakeun. Mudah-mudahan palurah berikut pamongna diparanjangkeun umurna. Yang nyandung-nyandung lebih sabarnya. Pertahanan sipil katingali polisi TNI halaladir di dieu urang doakeun mudah-mudahan diberi kekuatan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Terutama pisan ka sahibul musibah Bapak Mul
jadi cukang lantaran hadirna orang di dia asilah anjeunna lah orang hadir di dia di dararaga matang pilih berkat inayah Gusti Allah alhamdulillah orang malam dia hadir di dia dina motif dorong doa ngabestu ka almarhumah oge para almarhum nulis barali ka lembur aslinya anu urang ge pasti bakal nyusul anjeunna Kangjeng geus ngajelaskeun antum lana salafun wa nahnu alaikum tabaun wa inna insyaallah ta'ala bikum lahiqun. Urang Jawa seberang di mana-mana lebaran lantaran dek mudik ke lembur nembah tengah hiding hujan macet bunga balik ke lembur aslinya lurah di dia mun titah balik isukan gak kuburan bunga lah balik ke lembur kan itu ke lembur aslinya orang doakeun atuh lurah mudah-mudahan tereh balik siapa amin ora kene kamodelanana urang dek balik ka Jawa Tengah Jawa Timur ka seberang bunga bakal kapanggih jeung keluarga sanak pamili mun bari mawa bekal indah luar biasa datang ke Jogja, ke Kudus, ke Jawa Timur, ke Bali, nu di dari baralik ka ditu mawa bekal nikmat. Sebenarnya mah balik ka kuburan mah leuwih nikmat di batangnya. Ngeunaheun. Deui nu pangeunah-ngeunaheunana balik mah ka jero kuburan sebab istirahat. Tadina sholat jadi henteu, zakat jadi henteu, haji jadi henteu, ka masjid jadi henteu, geus pokona asal asup ka kuburan istirahat gila. Pokona daek lah. Oh jawaban. Jawabannya. Nikmat sebenarnya. Membantah para aulia Allah mengenaheun ketika datang malakal maut kadengina nikmat. Waalaikumsalam. Saya abdi malakal maut. Masya Allah. Ayo gegera cepet. Cepet kieu. Waduh unggal poe Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maut bakal kapanggih jeung Allah Nu Maha Agung. Cepet malaikat mangke ditunggu-tunggu. Nikmat para aulia Allah, para sholihin. Nah, coba menisuk datang malakal maut ka lurah. Assalamualaikum. Saya malakal maut. Ngapain di sini? Ya tugas saya. Nanti dulu deh. Emang kenapa? Kredit belum beres. Nah, ini lantaran loba hal-hal can anggeus bank teh kredit teh malah boga kawau anyar jahe orang Karawang. Iya Masya Allah nu kadeudeuleukeun bae kedipna bang nu dihandapun matana eta ilaleran leutik. Aduh pohoan kanu kolot embung paeh teh urang embung paeh. Ya Allah ya Rabb tah loba hal-hal nu sekarang itu mawa embung ka paeh. Komuk wari Jokowi mun kita pe, weh nanti dulu. Waduh, tanggung. Prabowo nanti tanggung. Biar polisi aja yang dulu suruh mau mati duluan. Kan Jokowi belum teh Jokowinya. Kita polisi teh heula naonan. Atau Prabowo polisi dulu. Polisi gak disuruh gua mati duluan biarin dah gua mah. Nah, ieu teh embung maot teh berat.
loba hal-hal nucan anggeus lamun geus arang geus ampang mau ya Allah ya Rabb geus urang beresan di ayeuna memeh datang malakal maut abe hampang urang maut hutang geura beresan kuari bayar isuk hutang deui geus goblok ge urang dieu tolol Allah dikira habisna Gusti Allah nu agung anggeus ke perhutangan anggeus ke kabeung berat anggeus ke besi jeung dulur urang mas pasini can anggeus geura beresan teu nyaho umur mah boa isuk bapak geto ya Allah ya Rabb tapi cek Kangjeng Nabi indah kadengna man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah saha jelema anu panganggesan ucapanana tungtungna la ilaha illallah surga asal orang sakarat maca la ilaha illallah cakang Nabi surga geus urang budi mulia mah ulah kudu salat teu kudu salat engke bae asal sakarat baca la ilaha illallah surga geus teu kudu sakarat cek urang dia tuh teu kudu ditahan bati lok ieu kalau mah ya Allah ya Rabb kuminaheun Kangjeng Nabi nyarita ya Karim jelas Kangjeng makan layan tiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha lain ucapan ti pribadina ti nafsuna ucapan Kangjeng mah pisang kholi Allah subhanahu wa ta'ala beda jeung ucapan kiai kuari beda jeung ustad kuari beda jeung DPR DPR mata mah biang bohong biang bohong itu di Amerika jadi dia mah pada bae lah mana DPR itu nggak bohong kan sudah kiai sambarangan aduh dulu lain jadi DPR loba aduh nggak bohong bae ini mah kerja dulu dan orang dia mah tuh lain dulu mah dulu parah tapi mudah-mudahan orang doakeun DPR nu ayeuna mah orang doakeun DPR mah ayeuna orang doakeun maksudna doakeun geus tuan dapat itu kaayaan nah sakali deui saha jelema nu tungtung ucapanana la ilaha illallah dakhala jannah masyaallah mudah-mudahan orang kabehan khususna nu hadir di dieu ketika orang sakarat bisa mengucapkan la ilaha illallah amin ya rabbal tapi hayang keur sakarat ngucapkeun la ilaha illallah teh lain babah eta teh hese teh kurang Jogja mah hues orang Jogja mah gitu kok enak sekali hese jasa ulama sering hadiran nu sakaratul maut nu sakaratul maut teh titah maca la ilaha illallah gampang kula sering hadiran guru-guru kula di Garut di berbagai tempat bapak atau jelema-jelema nu jalaludur maca la ilaha illallah napa bae tapi pernah terjadi kula nalkina nu sakarat kita maca la ilaha illallah nah ini ka dieu teh masya Allah dikitukeun deui teh kula bacaan deh la ilaha illallah bungan masya Allah sedih hiji nomor kedua pernah terjadi anu sakarat awewe sakarat
begitu sakarat keluar letah terus keluar kita panjang datang ke puja pernah lillahi ta'ala kula nyaksian mau dibejakan pernah datang ke puja sebulan kula tengah dahar bener Masya Allah ketua itu lagi hayam rada kan datu sare kudu dibaturan bae sare teu bisa sorangan kadeulekeun bae Masya Allah eta asal sare kadeulekeun asal sare tinggalikeun bae eta pernah terjadi letah datang ke puja tilik kukula ditilik awewe ieu ngalahirkeun tapi kok sulit ieu padahal sok ibadah korenganan salakina calo ieu mah terus terang bae duit masyarakat teh teu dibikeun dicokot kunyana meureun dibikeun ka pamajikanana didahar meuli perhiasan jeung sajabana balukana aya sasakara calo eta dia mah calo di dia mah ai bener ka calo kabeh calo siang kali calo tanah ini itu terjadi ya ieu mah dek nu kumaha nu penting sing hade urang bakal maot eta mah sakadar carita loba kula mah sebab sering dipanggil pitah nyaksian sakarat pengalaman sakarat aya nu lumpatan begitu dibacaan la ilaha illallah udah lompat ya tuh kula sieun ada yang lompat ieu lompat ya Allah ya Masya Allah cara kelar didiukeun deui ngedeng deui bacaan deui la ilaha illallah udah ya Allah macam-macam Masya Allah tah sing hade ketika orang ngahareupan sakarat ngahadiran sakarat lakinu mautakum bila ilaha illallah urukan jelema nu neuk maot la ilaha illallah besi aya bapak urang sakarat kacili katu la ilaha illallah lamun nyana geus nurutuan nuturkeun geus tadi bisa kali di dua kali gitu ulah kos dikit doh ternyata puyang aing lain deh sakarat mah kudu tenang la ilaha illallah kan urutan bakal lamun geus ngap-ngapanana rada ngarenghap lain la ilaha illallah Allah bantu urang Allah Masya Allah asup takadu tadi man kana akhir kalami la ilaha illallah dakhala jannah bunga bapak urang maot maca 2 kalimat syahadat atau la ilaha illallah bunga emak urang maot maca la ilaha illallah bunga tetangga urang bunga kawau urang mun maot maca la ilaha illallah komo urang nama latih la ilaha illallah teh kudu dilatih jag diri urang sebab teh nya urang maot buat di laut naudzubillah buat di gunung naudzubillah buat ganti kapal cara layang kamari naudzubillah buat di rumah sakit buat di mati nyaho urang ai geus terbiasa mah maca la ilaha illallah jeung teuing di leuweung jeung teuing di gunung jeung teuing di rumah sakit teu masalah geus biasa maca la ilaha illallah geus biasakeun maca la ilaha illallah nya ulah loba-loba sampai ting 10.000 tuh siapa diberi 10.000 teh pohon embung sabaraha tuh 1.000 itu waktu lucu 100 asana 100 dieup siapa yang sabaraha tah bahwa ya lagi ba'da sholat ilu ba'da sholat ulah ditinggalkan maca la ilaha illallah tilu cenah gua mah tilok sholat ke la ilaha illallah baca bae enggak di hari masjid kan macana batur keluar di masjidnya nama kan teu sholat la ilaha illallah la ilaha illallah
Siapa naon aing mah la ilaha illallah doang. Salat mah aing mah henteu masalah. Mungkin di akhirat bermasalah mah. La ilaha illallah. Aya hiji kiai ngawurukan maca la ilaha illallah. Setiap jelema nu datang ka eta kiai diwurukan la ilaha illallah. Atuh geus loba muridna. Hebat kiai. Ngan eta kiai boga karesep nyana teh ngingu manuk jeung kucing. Meng bahasa dia mah. Aya di dieu gitu belah ditu menggarong tapi teh mah. La ilaha illallah ngan nyara resep miara manuk jeung kucing. Aya salah sahiji muridna anu peduli ka guruna ningali guruna resep manuk jeung kucing dibawakeun manuk beok. Dibawakeun kucing anu rambos sae teh kucing naon? Saya nyawa ngaran teu boga kan anggoran mah kan. Ye emang anggora sabaraha deui? Anggora kula ka ieu mah Ibu Heti kus endang. Begitu ningali di pertengahan teh tadi pertengahan. Kula tali di mah Ibu Heti. Yuk aya kurung kucing insyaallah bareng di dieu kucing. Kula nanya, "Bu, ini kucing apa? Ini angora apa kiai?" Ini di dunia cuman ada 10. Ini ada silsilahnya. Mau udah satu mah habib. Ada silsilahan, ada sertifikatan. Ibu Heti kun endang. Dideurekeun ku nyana bener. Mun sareng urang mah ya angora bin anu. Ya Allah. 10 sedunia cuman 10. Masya Allah karim bagus. Pohara. Gua resep daleuna. Ditanya ku kula, "Bu, ini belinya berapa duit?" "Murah. Cuma 250 juta." Di dia daripada meuli ucing 250 juta mendingan meuli ucing Karawang. Jelas sama ditumpakan anak. Ayo beli 250 juta leutik ini. Ini kalau udah besar Pak Kiai ini kalau udah besar mahal. 300 juta bisa 1 miliar. Hayang. Kadaharana khusus, sampona khusus, isirna khusus dan lain sebagainya. Eta ucing angora dikeluarkan kunyana, buka kuncina. Nurut. Kitu-kitu nurut. Coba ucing ente. Ulah ucing ente mah anak dijieun teu nurut. Anak kurang parah beureunya. Aya itu mah lantaran paramna bagus nurut. Awewe ge lamun paramna bagus nurut. Lamun paramna kurang bagus teu nurut tah we goblok tah we. Lah iyalah. Dunia mah kos kitu bae. Nah, ieu mah balik deui ka mah carita ucing ieu. Bari kayaknya mah ucingna geus gede. Nah, iya kiai resep manuk, resep kucing. Di pagahan la ilaha illallah eta beok. Lantarannya nama biasa ngawurukan la ilaha illallah, beo di pagahan la ilaha illallah. Ti tepati bisa datang ka rada bisa, datang ka bisa, datang ka pasek. Eta beo lamun geus ucap la ilaha illallah, beo mah pan kumaha magahan. Kula pernah boga beo emang di Garut. Eta mah bisa ngan cewek bae deui. Cewek. Wah, sia di mah saya. Siapa beo? Atuh teu meunang aya tamu, cewek. Bagus ya, cerita rongton ku budak-budak SD asal eta ka imah kula narongton. Nah, bisa walad dolim, bisa assalamualaikum, bisa cewek-cewek dan lain-lain sebagainya loba. Akhirnya budak mah kan merek permen karet. Nah, dibere, dileg-leg ku nya. Itu kira. Wari geus aya di alam barzakh. Akhir beo. Masya Allah diwurukan la ilaha illallah paseh pokoknya eleh Badrul Salam tadi
wow telapnya sudah la ilaha illallah beona masya Allah nu teka taji KBG ku bahasa beo ngucapkeun la ilaha illallah. Satu ketika di Paraban, begitu di Paraban buka lawangna dibuka ngancok aya emeng kesayangannya atupan emeng maka manuk atau resepin langsung ditikam geus teu bisa kukumaha eta kiai cerik masya Allah lain cerik letik cerik gede tak kiai muridna datang kiai kunaon si cerik yang cerikan manuk sapira manuk dibelikan deh gubur sapira manuk tenang manya kiai manuk bae kudu cerik lain eta naon atuh sapira manuk kucing dibelikan manuk dibelikan ulah cerik kiai teh guru kula manya beo pae bae kudu cerik naon atuh kiai eta beo ku aing diwurukan la ilaha illallah sakitu pasehna tapi begitu dia terekam ku ucing nyana sakarat balik deui ka bahasa aslina henteu ngucapkeun la ilaha illallah endahan tah eta nu aing pake cerik ge bersih manusia nu biasa maca la ilaha illallah nurutan beo ketika sakarat endahan jahe si ada siarah kan kos kitu sakarat bata lamun henteu la ilaha illallah teu diasupkeun kana kolbu beusi engke begitu sakarat masya Allah resep ka jabatan anu diucapkeun resep kana apansa coba lamun keur sakarat ku malaikat oh apansa teu bagus la ilaha illallah biasa dibaca ing ngariung tapi teu asup kana kolbu ieu naon bedana jeung beo cek kiai ayeuna lain sedih ku beo pae tapi sedih sote sedih nyedihan murid aing nu maca la ilaha illallah besi aing keur sehat dibaca keur sakarat cara mana iyalah bahan tafakur cak muridna masya Allah bagja amat guru horeng guru mah cerik teh lain sacerik-cerik nyen cerikan besi murid ketika sakarat teu bisa maca la ilaha illallah sok asupkeun geura la ilaha illallah teh ka jero qalbu pangeran wajib disembah aning Allah ulah cara urang Batak kan pas gitu orang Batak pas di sakarat lain di pagahan la ilaha illallah ditutup itu ingat kau artinya sakarat ingat kau orang Batak goblok udah dia ulah sok dikitu-kitu eling artinya sakarat eling ihwan ulah itu bacaan la ilaha illallah tuh masya Allah karim ulah keur sehat bisa maca la ilaha illallah keur sakarat hese mantap ahli la ilaha illallah mah kula nyaksian babari maca la ilaha illallah kadenge ku ceuing geus ditajribah sababaraha kali sering maca la ilaha illallah mah bisaeun sakarat maca la ilaha illallah ngailah urang mumpung sehat hirup tur sehat wayahna ba'da salat 3 kali mah ulah ditinggalkeun la ulah gancang-gancang ya tilunya gancang la ilaha spes ya tilunya cepat la jerat udah turut pangeran wajib disembah nah eta modal supaya akur jeung ucapan Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang maut maca kalimatun thayyibah, insyaallah di jero kubur geus waes. Geus waes. Maut mah biasa, maut mah pasti. Percaya teu percaya, daek teu daek, pasti bakal bae. Tapi nu jadi bahayana ieu proses sabada maut. Urang di jero kubur teh bakal dihudangkeun. Pasang tataban. Beungeut urangna heula dibuka, pocongna dibuka. Beungeutna dibuka tah tempelkeun cenah kulitna. Beh, duku ari jadi kebanggaan. Boh, maka odakna ge LDL. Duku ari jadi kebanggaan teh. Tempelkeun kana tanah minha khalaqnakum titana wa fiha nukhrijukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra nu'idukum fiha nu'idukum katana dibalikeun wa minha nukhrijukum taratan ukhra engke bakal dibalikeun jadi udangkeun urang tah nah geus dibuka pasang tataban gulung pasang tataban krok taneuh beres talqin tak keur talqin cek Imam Subki la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa huwa 'inda la yamutu bi yadihi al-khairu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhila al-jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Nu talqin datang kadinya urang robah. Oh, I is dead ya. Apa? Aduh, hai. Ada geus suara. Padahal di jero kubur ditindihan ku taneuh tapi kadangnya suaraan di luhur nu talqin nu leumpang Kangjeng Nabi nyaritakeun leumpangna jelema bakiatna kadenge ku urang di jero kubur mun teu percaya pae ge teh ya Allah ya Rabb kadenge nu talqinna ngadengekeun ya fulan bin fulan uzkuril ahdal ladzi kharaja alaihi min dari dunya ila daril akhirah wa hiya syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah udang kieu kadegekeun ya Allah ya urang bakal kos itu sampai selesai si bakal urang terus kapanggih jeung amal urang lamun bagus amal urang kasih seungit nyana ka urang udang assalamualaikum saya sah temanmu iraha jaing di budi asma teu boga nu kieu budi mulia mah ieu teu boga kaul nu kos kieu jadi urang ja teu kaset mulai deui sah polisi teu lain polisi mau kaset ka TNI komo TNI mah tukang perang sah kieu calo calo mah geuneuh kabeh ge kaset kisahin kaset salat puasa zakat haji jariah amal-amal nulungan fakir miskin yatim piatu jeung sajabana ieu kula dihijikeun tahajud duha ngaji oh amal masyaallah kaset awat ieu tah kula amal tenang sakedeung deui bakal aya malaikat munkar nakir nanya tenang geus PS kula nu ngajawab masya Allah nikmatna luar biasa tapi lamun amal urang jorengnya hideung nya jorengnya bom bau nya urang poek di jero jol teh jero mah bau udangkeun rah udang ayo saha engke saha batur maneh batur di mana cai teu boga batur jor ekos kieu eta nyedakeun si Mbah di pos kamling apaan aju eta kredit eta bunga bank
Ayo sih ya. Ayo. Kata ayo. PPT itu beres. Ke sholat teh, ke puasa, ke zakat, tadi hiji ke gitu amal maneh. Sagedeng deui sia bakal aya malaikat munkar nakir nanya, tanggung jawab aja. Pasti sia dipodam. Henteu kumaha coba lamun nasib urang koskeun naudzubillah min zalikna renungkeun sing hade renungkeun masya Allah. Tapi aya nu indah hadis itu diucapkan ku Ibnu Mubarak ketika seseorang masuk ke surga, barang datang ke surga teh wow kemewahan surga nu sakitu indahna mewah, geus puguh bangunan, geus puguh makanan minuman, bidadari dan lain-lain sebagainya, tapi nyana merenung baik ieu bangun tebungah teh akhirnya yana ditanya ku babaturan nu sabelah mana yang merenung bae kuna aing di sorga mah di sorga tapi tebungah mikiran naon tuh sia pan aing keur di dunia teh ka masjid babarengan jeung kipulan ka majelis taklim aing babarengan jeung kipulan aing ka pasar dagang babarengan ketika aing salah nyana ngageuingkeun segala rupa aing teh jeung manehanana ku aing ditinggali di sorga eueuh ieu aing kalengitan batur aing nu bareng ka majelis taklim bareng ka masjid bareng nyantuni bareng berjuang aing teh di jalan Allah tapi can kapanggih ieu ku aing metah pikiran teh eta cek babaturan pikiran-pikiran teu bisa tetap aing deuk usul ka pangeran usulnya ke malaikat pangbejakeun ka Gusti Allah kula sanajan di surga teu bungah naon batur can aya ieu batur nu mana di dunia waktu ka masjid bareng mun kula ngimaman nyana adzan lamun nyana ngimaman kula nu adzan ka majelis salam bareng kadang-kadang sa motor rejeng sa mobil rejeng nyantuni fakir miskin bareng dagang silih geuing bareng jeung sajabana berjuang bareng ican aya bedakeun ka Gusti Allah ulama tetep teu bunga di sorga lamun can kapan jeung batur kula bedakeun ku malaikat ka Gusti Allah cek Gusti Allah coba titah diteangan coba ka neraka beusi aya di neraka malaikat lapor kadinya coba teangan di neraka ahli sorga mah kan ka neraka teu panas mun polisi kan neraka panas polisi anu ahli neraka ahli sorga mah tunten jarang lah atuh lamun jujur mah nah ieu barang neangan ka neraka tinggal lihat aya di neraka aya kapagi Rah. Aduh, aing mah teu kuat jeung di neraka ieu. Teu kuat aing dieu. Aing sia kurang atuh aya di dieu. Loh. Bener ge aing ka masjid, bener ge aing ka majelis taklim nyantuni dan lain-lain sebagainya, tapi dibandingkeun jeung kasalahan, lobaan kasalahan. Mantap ya aing dikanarakakeun. Ayo sekali dulu. Kan siapa make hayu-hayu? Ayo geus hebat. Ka surga aja aing. Iya tuh ka surga teh kudu pekuaturan. Ayo kita mau jawab aing. Kan saya jadi hebat kieu aing. Ulah sieun aing tanggung jawab aing. Ke aing mah keluar, habis sia mah ka surga, ayo aing teh dibalik deui ka neraka ku moal. Aing geus boga SK tah referensi kieu soalnya. Ambo. Surat izin ya sia bisa kos kieu kunaon cek Gusti Allah teangan batur sia ai sia rindu mah di sorga satungtung di jero kolbuna aya iman walaupun sedarroh jangan tah sia kan aya iman atuh ayo bawa keluar bebeja ka malaikat zamaniyah lapor
sesuai dengan aturanana tah ulah geus dibere surat izin ya cepat kerjaan ya langsung dimana nama tetep bari dekat surga kayak ieu bener henteu sih tapi datang oge teh ka surga datang ke surga masya Allah ieu naon ieu Ibnul Mubarak ngajelaskeun babaturan urang waktu di dunia nu sagulung sagalang didananjeurkeun agama Allah ternyata aya dampak positif bisa nyafaatan lain lalagan nah inilah keistimewaan anak orang babarengan di alam dunia jeung kiai tapi lain kiai Golkar bahaya jeung kiai Golkar itu cenah kori mah Golkar aya PDI pada bae itu cenah ieu mah lain PDI mah PKB sami mawon cenah kiai mah sok-sok emang aing kadang sok kiai nu ikhlas anu bener-bener Allah baik ulah aya muatan-muatan mantap ka pulau Bandung ngajakan ka dira di teh itu aldi yang ini itu kiai dek milih mana kumaha aing bae tah ya aing menyolok nu dieu mah jelas Sulang ngajak aing teh ieu Allah urusan bos itu milih lah kepentingan kepala negara mundur kepala negara nih kumaha tapi itu mah dirahasia itu bisa mal bebeda peduli kudu sebab lamun pemimpin bahaya ngan engke bae di TPS geus sahan mere duit wah cenah kieu tolol emang tolol sama kieu begitu mah tah ieulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah bagja amat urang ngabatur di alam dunia ku hari ka masjid bareng jeung ustaz jeung kiai bagja amat ka majelis taklim bareng bagja amat silih geuing urang waktu di dunia ternyata di akhirat cek Ibnul Mubarak bakal bisa nyapaatan mudah-mudahan guru-guru urang nu saroleh bisa nulungan ka urang kabehan ngandalkeun amal urang mah jasa kieu ayana tapi kan para aulia Allah guru urang nu saroleh mah geus jelas ngabogaan maziah ngabogaan pangkat jeung makom indallah urang mah harepan teh aslina ka Kangjeng Nabi beladeuna maka guru-guru urang nu bararesi teh sebab percaya tah ka dongeng nu tadi nikmat loba anu encan wayah dikaluarkeun ti neraka tapi dikaluarkeun ku Gusti Allah ku sebab naon babakirana di sorga neangan teu kapanggih ku Gusti Allah kita dedangan di neraka pohalaman itulah ala kadar jam sebuah renungan diri urang jam moal ka mamana pasti maut batur urang nu ayeuna sing hadir bisi urang ngabatur ka penjahat silakan bisi urang ngabatur ka calo bahaya calo malulu di dieu mah kan hampura tapi ya lain-lain di bojong baca rumah ai KTP mah orang budi ieu lailah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah didik diri urang ku urang nu ngarunyaan ka diri urang jual ti urang didik pamajikan urang sebab urang ka sorga sosoranganan pamajikan ka neraka sedih didik anak urang ulama lamun nyaritakeun sudes Imam Haram eta teh Badung keleutikna riwayatna ulah maca dina riwayat sudes Badung teh ngakal bae ka indung bapakna kadang-kadang mun digerokeun teh ulin di jalan pasir kan di ditu bener pasir batu mun digerokeun eta teh nangtangan tapi makna ngadoakeun sia bahasa urang mah ngan Arab sia jadi gorokeun ku indung teu nurut sing jadi Imam Haram sia tanya nama pas kitu tanya rekanana indung teh jadi Imam Haram gitu sia rekanan teh kitu tah asal digerokeun ka dieu sudah sia teu daek ngawelewe indungna sia ngawelewe ka indung mudah-mudahan sia sing jadi Imam Haram marahna tapi kos kitu tak makna ya Allah ya Rabbi eta doa indung kabul ku hari Imam Sudes Imam Haram terhebat sadunia
anu merenyuh hati ketika ngadayakeun bacaan Al-Qur'an sudes. Tah begitu ditanya indungna kitu lamun marah teh sia jadi Imam Harom, jadi Imam Harom. Ayeuna urang mah pan lain kitu. Indung lamun marah ka anak, bogoh sia. Goblok sia, kita digoblok anakna. Iku kula didongengkeun sote tak ieu tah indung teh indung marahna kos kitu teh ka sudes tah. Masya Allah kejadian mendak samarah-marahna indung ka anak sing hade ulah salah omong ulah mati si babi sia goblok sia tolol sia atuh kabeneran anaknya jadi babi jadi goblok jadi tolol atuh doa indungna ieu tah eta lah ya Allah ya Rabb. Maka ketika orang boga anak hese sholat mulai ninggalian di salah satu kitab babari sebenarnya babari ieu dicaritakeun di Mesir aya hiji jelema hese jasa sholat hese jasa anakna asal kita sholat nang tangan barangnya ba ka imah babaturanana pas maghrib anak nu laleuti maranandi sorangan haju marake baju sorangan haju marake jubah lalucu milu ka masjid terus bada maghribna ngararaji darurut ke isya milu deui ka masjid nyana terpukul ji cek nanti ai anak aing ku hese-hese teh malah lain anak wangadikan aja hese-hese kudae mun nonton TV teh mun nonton TV kita sholat neng sholat heula atuh ulun ngajakan batu kakak bae sih lah eta mah di Mesir KTP-na urang Budi sia di Mesir urang Budi tah eta teh kos kitu teh nyana sedih milik keluarga ieu ku babari amat otomatis manehna nanya Pak babaturannya ente ieu bisa ngadidik anak kos kieu kumaha sih narurut amat ya anak ya kan atuh ngadidik anak mah kumaha urang mah atuh heuh kula ge cenah ieu aing ngadidik tapi ku hese amat doa unggal manteu salat kula mah ngadoa ieu tah babari rabbi najini minal qaumil zalimin tak eta sakitu tah rabbi najini minal qaumil zalimin eta dampakna babari di keluarga ngalaksanakeun salat tak eta tah Masya Allah ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a eta tah eta ge dibaca kukula cak eta tatanggana eta mawangeuna batal akan sholat diantara nu tadi tah diantara nu kukula dibaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin fastajabna lahu wa najaynahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin eta teh hiji penopang fitnah nu mantak dibaca bae ge eta ti guru kula zaman-zaman ayeuna lobakeun maca eta lobakeun maca eta nya ulah urang 7 kali sabada salat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin fastajabna lahu wa najaynahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin eta 7 tadi teh musalla min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a ujian Rabbi ini gimana kata tadi Rabbi najini minal qaumil zalimin tah eta tatanggana teh tah maca doa eta jadi kula mantap ngabejakeun dicoba ku ari urang baca tah eta tah jampe nu eta teh bakal lulus bakal nanti keluarga sarola kemal daek dagang kita nggak jual sepatu ngenten menek sholat deh ya dibaca eta insya Allah bakal lulus hati urang hati pemajikan hati anak lamun nulis daek sholat ini nah aya jelema anu terenyuh ningali budak ya kolot daek sholat itu ditanya bang mudah daek sholat susah mah susah mah kudu sholat bongan pangeran aing geus susah ngeunut nuntut aing ka pangeran sia sholat ya sugi aing susah boro-boro sholat dahar hese cek nu nanya aing nanya sakali nerenteg
tak akhirnya juga mah batuk-batuk diajak sholat pak sholat ke masjid siap sehat sholat ke aing mah gering goblok siap ngajakan sholat ke aing jeung saya sholat lantaran aing gering berbeda ke Gusti Allah deh akhirat kunaon aing teh gering tayang ieu mah sholat gering ieu mah jadi ngorompel bae tuh ngomong jadi nu susah jeung anu geuning tilong teh salat jadi itu tapi teh di Lampung di dieu leuwih paras orang tah eta kan panyakit keur susah geuning salat keur gering geuning salat eta pan panyakit eta dosa bener mah lae supaya daekeun salat eta tadi doa anu tadi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin fastajabna lahu wa najaynahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin baca eta 7 kali insyaallah di imah sering dibaca eta insyaallah fitnah jeung bangsa kabeungberat kolbu insyaallah jadi harampah. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah hiji baca la ilaha illallah minimal ba'da salat 3 asupkeun ka jero hate abeh urang sakarat ulah cara beo supaya gampang baca la ilaha illallah. Kedua babaturan urang salila hirup di alam dunia sing hade kawau kurang kabeh engke di akhirat aya nu dikahindu ka urang ketika guru urang di sorga misalnya nyana merenung ditanya kunaon ieu kiai merenung mah murid ieu can area kabeh murid can area saha lurah ona mantepkeun lah kana murid can area kabeh tah lamun urang dipake karindu kitu kan ku guru nibat anu kudu da 10 tahun bisa ngan 1 tahun doang sebab naon bebeja ka Gusti Allah cak Gusti Allah teangan di neraka satungtung aya iman sagede zarrah angkat bae geus ulah deuleu bakal sabaratun sabarapuluh sabaratahun geus angkat masyaallah bungahna luar biasa. Nah iyalah urang mesti aya kesempatan hirup di dunia tur dibere sehat teangan celah-celah babaturan urang anu bakal bisa nyapaatan jaga di yaumul kiamah. Malam ieu urang kukumpulan di dieu ngaji khusus simkuring umumna urang sadayana wasilah Pak Mul dalam rangka matang puluh ibu tercinta ialah Ibu Karni urang doakeun mudah-mudahan anjeunna maotna mawa iman Islam husnul khotimah sok kabeh dosana dihampura ku Gusti Allah dilegakeun tur dicangkeun di kuburanana dibere kanikmatan kubur ku Gusti Allah Subhanahu wa taala bi barakati ummil Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kedua, mudah-mudahan orang hadir di dia tidak terkecuali masyarakatna, pemerintahna, TNI-na, polisi-na, pedagangna, petani-na, kabeh urang kabehan husnul khotimah. Bisa maca kalimatun thayyibah la ilaha illallah tur urang dihampura sakabeh dosa di akhirat dihijikeun di bawah bendera Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan syafaatul uzwati Kangjeng Nabi menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Keluarga nu dikantunkeunana mudah-mudahan dibere sabar tur tawakal, dibere tararabah sehingga aya dina kaluginaan eueuh geuneuk maleut ridho ditinggalkeunana. Sakitu ala kadar mauhizo dina umi ieu apunten dina samudaya kalepatan sareng kakiranganana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad, Allahumma adkur ummat sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad, Allahumma farrij an ummat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ويقينا وزدنا علما ويقينا وزدنا علما ويقينا والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من كل حال أهل النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين والله الموفق إلى أقوم الطريق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.